Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena, pencinta cerita Sunda, termidongi Sunda versi Mang Dinamara. Sahabat di mana baik alamatna kumaha ramang danget ya wargi. Pamugi bae sehat jasmani, oge sehat rohanina. Aya dina lindungan tanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim-puri siang kalian. Wargi Selena juga ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian ka-34 kanggo dinten ieu. Hanca urang katunda bagian ka-33 dinten kamari urang nyariskeun harita Mansur anu parantos aya di bumina Bah Jemat malihan di piwarang tuang harita wargi Selena nya umargi lapar ya penginten di paparin liwat kumal jeung naik carita mangaudujeng ngadamkeun tengah-tengah landung pang beberapa Mansur harita nyokot liwat am ngahuap carana kawas tadi tilu huap dahara terus ngadoa kitu jeung kitu nepikeun ka beak sapiri reng sadahar Mansur namprakeun dua dampalingeunna muji syukur kana kakawasaan pangeran anu geus ngresakeun manehna bisa hirup di sacara wajar. Alhamdulillah caang deui panon abdi teh Abah. Cek Mansur bari ngusap beungit katara beungitna cahayaan sorot panon leuwih deukeut syukur jang. Tetela murid Abah teh aya nu aneh. Saumur ngagurukeun ka kara ayeuna manggihan nu kieu. Bagja temen jang. Muga-muga ilmu ujang bakal manfaat, bisa dipake ditulung kanu butuh, tatalangkan susah. Sabab ujang mati ngaran ge geus kaciri. Ari kecap Mansur teh alus, didinya nyelap kecap tulung. Mun teu ditulungan nya tangtu kudu nulungan. Ari sabab ulah hayang ditulungan wae. Ujang teh kudu tutulung ka batur kalayan ikhlas baca ngaran ujang teh sabab eta ngaran teh alus pisan. Cek Bah Jemat bari neuteup ngarasa reueus boga murid anu kuat dina tirakat. Kuat ngalakonan katunggaraan nu tanpa wilangan. Hatur nuhun Abah, abdi janten terang kana ngaran sorangan. Kudu nyaho sabab nu disebut maca teh lain ngan sakadar maca tulisan, lain maca Quran wungkul, lain maca hadis wungkul, lain maca kitab jeung buku wungkul, tapi ge kudu bisa maca alam, maca zaman, maca badan, maca jiwa jeung perasaan kaasup maca ngaran. Cek Bah Jemat tandes nakar nyari tanah. Ari Mansur harita unggut-unggutan. Malah nu ngariung ge saregep nakar ngabandunganana. Sabab secara anti langsung murid-murid Bah Jemat menang pelajaran istimewa ti guruna. Abdi nampi kana piwujang Abah. Margi abdi emut keneh kana wahyu nu munggaran nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecap ikhparo teh hartosna baca eta teh parentah maca ka Rasul sareng umatna dipina dibaca sanes ngan Al-Qur'an wungkul tapi sagala rupi kakawasaan Allah kedah dibaca tah kitu rupina bener pisan tah eta hartina ikhparo teh jadi kecap ikhparo teh kapake nepi ka akhir zaman muala asjeung waluntur terus manfaat nepi ka ancurna dunya. Tayina coba gera baca lalakun hidup ngan samemeh dibaca caritakeun heula ka Abah ngarah adi-adi hidup milu ngabandungan. Cek Bah Jemat bari nunjuk ka murid-murid nu ngajajar. Mangga Abah, ku abdi bade dipedar sadayana. Kieu eta teh Abah. Derek-dek Mansur nyaritakeun lalakonna timiti balik kalembur tea nepikeun kadangat harita. Nya kabeh diterangkeun tayanu kaliwat. Atuh Bah Jemat maliku mecerek bakat ku kaget jeung reueus. Tah, kitu kalakon abdi teh Abah. Ayeuna abdi teh acan wantun wangsul kalembur. Beli kaayaan abdi aya nu robih. Abdi hoyong kalembur teh nanging hoyong dina kaayaan wajar.
mun abdi ayeuna hayang balik bisa rasi jeleg aya di lembur, tapi lamun urang lembur teu ngaku abdi sedih tang tos moal tiasa ngahiji deui sareng kulawarga. Tah kitu Abah. Cek Mansur apik pisan nyaritana sabab manehna ngarti lamun tas nyaba jauh samemeh ku anu lian teh kudu nepungan heula indungna. Tapi manehna kalaka nepungan guruna. Ari sabab sieun teu diaku kudu di lembur. Datang tu manehna teh geus dianggap maut kawan tu geus taung-taung dilana. Hing eta lalakun teh. Langka aya jalma nu ngalaman jiga kitu. Tapi teu kudu kaget. Anu mustahil cek manusia mungguh Allah mababari. Perkara nu berat cek manusia pikeun Allah mah gampang. Boro-boro ngarobah sifat. Najan nyiptakeun nu anyar ge keur Allah mah teu hese. Takulantaran kitu, hidup kudu muji syukur ka Yang Agung sabab hidup geus dibere kaistimewaan. Cek Bajemat muji ka Mansur anu geus boga pangalaman aing. Nuhun Abah, abdi ge ngartoskeun hal eta. Nanging kumaha atuh eta teh nu salarasna? Margi abdi mah teu acan ngartos eta. Cek Mansur dimaksud nanyakeun kajadian tumiba kana dirina. Kieu jang di ieu jagat teh aya hiji jin anu jahat jeung talenges. Eta jin matana teh sakurilingna bisa nulik ka sakuliah jagat. Tempat ngiderna lain ngan sakadar di Pulau Jawa, tapi bisa ngalengkahan pulau nu galede. Sabab ngagem rupa-rupa ilmu kadugalan jeung kasakten. Eta jin bisa ngapung ngambah jomantara, bisa hirup di jero laut, bisa narus bumi cara kasir, oge bisa ngalingit tanpa wujud. Eta jin boga ilmu puntang jagat, sapu jagat, runtag jagat, jeung gentur jagat. Ari nu tumiba ka hidepangna aya kajadian kitu. Hidup teh wawanianan. Apaan bare geus dibejaan ku Abah. Yen ulah kumawani migawe anu berat. Sabab hidup can tamat ngilmuna. Hidup teh keur diajar ilmu puntang jagat, tapi tapana kurang keneh. Nu akhirna tah kieu jadina. Sebab hidup geus wani-wani ngagunakeun eta ilmu. Kitu sababna majang. Abah, abdi rumaos selepat tetumut kana amanat guru. Naing abdi teh watir ka sobat abdi nu ngaran Sarip. Manehna ngalempreh jiga mayit. Teu nu sanggup ngabelaan. Iwal ti abdi sobatna. Tak kumargi kitu abdi nekat bebela ka sobat. Kajin teuing najan ngetohkeun nyawa ge. Halus pisan eta. Ngan rada bahaya. Sabab wawani nu teu dibarengan jeung luang bakal nyilakakeun diri pribadi. Tapi keun bae nu geus mah da moal kaalaman deui. Ngan kaharupna umat sing waspada jeung ati-ati. Sagala rupa kudu pinuh ku perhitungan. Tah kitu ngalenyepan pangalaman hidup teh. Cek Bajemat bari nyarenge. Hatur nuhun katampi dangi aya sarupi deui nu teu acan kahartos teh Bah. Naon margina abdi teh bisa maot salila di jero beuteung jin sabab hidup keur ngelmu. Ari nu dialap teh ilmu ning Allah, ilmu suci nu moal bisa dielehkeun ku makhluk sejen. Kaduana jin mah tasewu teh lain malakal maut manehna eueuh hak pikeun nyabut nyawa manusia. Jadi najan hidup tahun-tahun di jero beuteung jin, moal maot sabab beuteung jin teu sarua jeung beuteung manusia. Jeung deui jin mah tarengahakan kejo, tarengahakan sampu, atuh si beuteung ge beda deui. Takulantaran kitu ulah kaget. Mun tai jin beda jeung kokotor manusia sabab beda alam, beda rupa ngan sarua makhluk Allah. Tah kitu. Cik Bajemat dari anaker. Oh kitu Abah. Paingan abdi teu maot sarta paingan abdi diisingkeun di hiji pulau.
nusa memehna can kungsi katinca ku abdi. Anu mata abdi teh langsung ngementa tulung ka cai laut, sangkan ditepikeun ka tungtung pulo Jawa Kulon. Alus pikiran hidup caang jeung mencrang. Sabab lamun hidup teu boga pikiran kitu, cantang tu bisa balik tereh-tereh buat teuing ka mana alosna. Jeung di aya keneh untungna, hidup teh dipodolkeun teh di basisir laut. Sabab lamun hidup ditunda di jero laut, wah moal tereh-tereh balik. Paling bisa gigi 100 tahun. Ari 100 tahun teh henteu saeutik pikeun ukuran manusia biasa mah. Jadi lamun hidup balik teh tang tugis moal aya nu wau. Kadang kala kolot hidup geus arubuh, dina ayana ge moal diaku. Paling-paling disangkari riwa. Heuh, kutan teh kitu Abah. Nuhun Gusti Maha Agung. Abdi teh ditunda keneh di daratan. Henteu dibawa ka jero laut. Tapi kumaha lamun abdi ditunda di Jomantara? Cik Mansur jadi penasaran harita. Najan ditunda di mana baik tetap muah ari maut maka jaba lamun geus dimautkeun ku Allah. Hidup bakal bisa mulang deui ka dunya. Ngantang tu waktu dibutuhkeun leuwih lila. Lamun hidup teh eling ka Allah maduka teuy nyataang tu beake dihakan angin. Cik bajemat diganjing sieunan. Kumamun abdi ditunda di alam siluman, eta mah gampang. Ujang bisa balik deui, asal kudu sanggup ngelehkeun siluman. Ari sabab alam siluman jeung alam manusia teh sarua aya di dunya. Jadi mun manusia maot dibawa ku siluman, sanyana mah lain maot, tapi pindah ke alam siluman sifatna gaib. Ari gaib teh lain hartina eueuh, tapi teu kaciri ku panon lahir, teu karampak ku leungeun lahir. Dalam mundi udagu batin mah bakal beruh bereh ka tempo nyata. Jadi mun urang aya di alam gaib jika kitu bisa wae balik deui, asal urangna tetep eling ka Allah. Tah kitu ujang. Barang ngadengi keterangan kitu hate Mansur bungah guliga sarta agul sababoga ilmu teh kawilang anyar bisa dipake bakal hirupna satulina Mansur nyarita deui. Abah, abdi teh pirang-pirang nuhun tos kenging teu wejang sakitu seueurna. Ta ayeuna atuh abdi teh seja amit bade wangsul heula we ka Sumedang. Hoyong tepang sareng pun biang. Memang sakuduna ujang teh balik. Dehusan heula tuang ibu, tapi lujuk jeung pikiran hidup. Nu di lembur moal ujug-ujug narima, sabab ujang geus dilapurkeun. Kawantu ukuran taun teh ceuk urang manusia malila. Mana komo anu can ngarti urusan batin mah, paling-paling ge ujang teh disebut ririwa. Tah kulantaran kitu, ulah waka ayeuna hidup kudu apik jeung taliti, sabab gancang ge ari teh hasil mah cuma. Kedah kumaha atuh carana bah? Hidup bisa nulis. Biasa bah. Bangun dengartieun Mansur teh, tayeuna geura parak nulis surat. Engke ku murid Abah sina dianteurkeun. Mualila ti dieu ka Sumedang mah. Leres ka hartos mangga Abah. Harita kene Mansur teh diberi kertas jeung mangsina gutrut nulis surat keur indungna. Dina eta surat teh ngajelaskeun yen Mansur teh can maot, Mansur aya kene di kieuna sarta sakedeung direk bari ka lembur. Nya sanggeus suratna beres song dibikeun ka bajemat, ari bah jemat ngagupayan muridna saurang, muridna buru-buru nyampeurkeun. Hei, bagus. Ieu surat bikin ka ibuna Mansur kudu nepi poe ieu keneh nya. Iap ka dieu embun-embunan maneh rek ditiup ku Abah. Lumaran bagus tungkul hareupeun guruna. Bari nyekel surat ti Mansur teh cenah bajemat niupan embun-embunan si Bagus. Geus kitu si Bagus sengkat tok nyarita sopan akar. Kula si Jamit guru.
bra sing gancang nepi gancang baliknya. Si Bagus keluar ti imah neptal bumi los ngiles juga nu disambar kilap. Ari Mansur nulikeun ngobrol jeung Bah Jemat. Malah nama bisa silih kenalkeun jeung murid-murid Bah Jemat nu alanyar. Mansur dianggap lanceuk lantaran sajabana murid heubeul teh elmuna geus punjul ti batur. Samemeh nu ngariung buyar, si Bagus geus datang deui harita teh. Langsung nyamperkeun ka Bah Jemat. Atuh Bugus sarere oge calohok lantaran anu diuk oge encan kesal lah harita teh. Tapi nu ka Sumedang geus balik deui. Kumaha Bagus geus nepi surat teh. Parantos bah, katambi pisan ku biuci ibuna Kang Mansur. Gernaon di dituna teh. Cik Bah Jemat hayang ngayakinkeun. Lu nyaksian anu marud malu disampo. Direncangan ku istri anu anom kene jenenganana Aisyah. Cik si Bagus tatag nakar. Atuh Mansur ge calohok nempok kitu mah lantaran ngan manehna nu nyaho kana ngaran Aisyah. Tapi ayeuna si Bagus encan kung si Wawuh geus nyahoeun. Nah nya nepi ka lembur kuring Bagus. Mansur penasaran. Dunggi Kak, da tepang sareng tuang ibu oge. Wah kaget jeung Mansur. Teu aneh eta mah. Tayina geura disalin baju, geura mandi sing bersih. Mun geus salat duhur, buru-buru geura indit ka Sumedangnya. Tapi omat ulah ka mana bae jalana. Kudu make bus nu ilahar ka ditu. Sarta karepsisna ulah leungit bisa engke aya gunana di ditu. Ayeuna maloba bus alus, gancang jeung ngareunah ditumpakanana. Perkara si Bagus mah teu kudu dipikiran. Elmuna aya di Abah, mun hidup butuh bisa diajar engke mun aya waktu. Cek Bah Jemat nita buru-buru beberes ka Mansur. Mangga ari kitu mah Abah, atur nuhun. Nya harita kene Mansur kacai berus mandi bebersih, geus kitu disalin ku pakaian ti Bah Jemat, mani mejehna pisan. Sareng senadang dan kadengen adzan duhur di masjid. Atuh terus ngalakonan heula salat duhur. Sareng sena amitan ka Bah Jemat. Abah, abdi permios ayeuna pisan sejamiang ka Sumedang. Disungkeun pidoana we supados abdi sing hasil geura mangkat. Ku Abah didoakeun pisan. Muga-muga sing salamat sarta sing lancar sakumaha nu dicita-citakeun. Kade ulah salah. Jalankeun sakumaha umumna jalma ya. Ulah poho kana tata krama. Ulah ngagunakeun ilmu-ilmu aneh lamun teu perlu pisan mah. Unjuk semangga Abah. Abdi sijang ngestukeun kana amanati Abah. Permios. Mansur munjungan ka guruna ku Bah Jemat ditarima bad ditepakan tak-takna. Sanggeus munjungan ka guru Mansur amitan ka babaturanana. Kabeh dipapai diajak sasalaman, sarerea ngaduakeun sangkan Mansur aya dina kasalamatan. Nya geus kitu mabral miang muruka stamplat rek megat mobil. Kaparengan teu hese. Da ayeuna mah jelas jalanna geus alus. Atuh kendaraan geus loba, malah mah aya ojeg sagala rupa. Tegung salila Mansur harita geus anjeun dina bus anu ngadius ka Jakarta. Mansur gawena ngalamun nyawang kayan di lembur anu geus taun-taun dekat Incak. Saluk-beluk jati putri kacipta dina sawangan. Meninggalang kang jelas asa dikeut tina awahingku sono kalembur. Komo indung namah jiga geus nembongan hareupeun. Ngajak seuri bari ngagupayan. Breh beungeut Sarip, breh beungeut Aisyah pilih genti nembongan dina lamunan.
Astagfirullahaladzim. Ngalamun teh antang-antang teuing. Nyaan geus lila teu balik ka lembur teh. Teu geuning jalan-jalan geus beda, geus loba kamajuan. Jigana di Jati Putri geus sarua ieu. Mal burung parangling. Ceuk Mansur dina hatena manehna can wani nangtukeun naha sabaraha taun lunta ti imah teh. Bus ngagerung bani nyemprung ngadius numpat nawa panumpang nu lobana puluhan. Aya nu sare anu barang dahar. Aya nu maca koran anu gegare sok ngobrol jeung baturna. Ari Mansur mah ngahulang bae teu cacarita ari eueuh nu nanya mah. Cag tunda heula kayan Mansur nu keur di perjalanan. Ayeuna urang nyaritakeun kayan Bi Uci di lembur anu tas kadatangan ku si Bagus teh. Harita teh kacida bingungna lantaran teu puguh bet nampa surat. Heran, nanya ieu teh surat ti Mansur. Lamun nili kana tulisanana mah memang bener ieu teh. Aing apa pisan kana tulisan nu jadi anak. Tapi nahanya manehna teh hirup keneh. Cek Bi Uci jiga nu teu percaya lantaran geus leuwih ti 4 taun Mansur eueuh. Tapi ayeuna bet datang deui. Ieu hiji hal nu mustahil menurutkeun ukuran perasaan Bi Uci. Keur ngahulang kitu gek Aisyah diuk gigireunana, sajongjongan mah Aisyah ge ngahulang. Da puguh teu percaya kana eusina surat. Disaprak nyaho yen aya surat ti Mansur, Aisyah ge milu mikiran. Nyai, cik atuh bantuan mikiran nah surat teh nyaan ieu teh atau bobohongan cenah atau bobodoan. Mun bobodoan nah tiasa atuh maksud teh nah ti saha atuh maksud bibi teh. Da pira aku bet aya anu heureuy onaman. Tah baca sakali deui bisi tadi salah maca. Kitu cek Bi Uci bari mikeun surat ka Aisyah sina diilo sakali deui. Aisyah ngagugu surat tadi tampanan ku manehna. Nya terus dibaca jeroning ati. Tetela usina teh kitu keneh saeutik aya bedana jeung tadi. Jadi jelas lain salah maca jeung lain tulisan bohong da nya kitu. Lamun nili kana basa jeung tulisan mah Bi, kuring ngarasa yakin yen ieu teh nyaan ti Mansur. Tapi nah lain ririwana kitu. Apaan Mansur teh geus maot dia akan jin mata sewu, tapi nabet datang deui geuning. Ceuk Aisyah hate manehna can dateg lantaran boga anggapan yen Mansur mah geus karijenatna. Nya pikiran ibi ge kitu, sok sieun surat ti ririwa we. Tapi pira ku aya ririwa bet bisa nulis. Ta ilika nulis assalamualaikum teh tulisan Arab geuning. Kitu deui bismillah na alus pisan. Na aya ririwa nu bisa nulis kitu nya. Teuing Bi kuring ge bingung ieu teh. Kumaha mun urang tanyakeun ka Ki Cakra atuh sugane anjeunna uningaeun da geuning ka alam siluman mah apal. Komo ka alam manusia keneh mah babarieun. Nya jung atuh bawa sakalian suratna sina diaos ku Ki Cakra. Ganu digawe mah bibi anu nungguan. Yap surat Nabi urang tembongkeun ka Ki Cakra. Nya jig sing hasilnya ngarateteg kana hate. Harita kene Aisyah dangdan tekung Sri Lagis deui geus angis deui. Barang rek jumpisan indit kurutak ain datang horeng Aki Cakra. Ngahaja datang ka Aisyah rek minta tulung. Pugue Aisyah teh atoheun Aki Cakra di aku mani dareh de bakatku atoh. Bagja temen Aki sumangalingi dasar sepuh nu warung salinung winarah. Kanu nuju bingung teh uninga pisan. Pugu abdi teh bade mios napangan Aki ari ayeuna bet karasan sumping geuning. Nuhun Aki nuhun abdi teh mani asa ditonjok cangcot Aki.
Cek Aisyah bari gek diuk dina kursi. Sedengkeun Aki Cakra olohok dengar diem dina hate da ngupat nah harek diinjeman teh bet atoh-atoh teuing. Gek Aki Cakra cari memeh nyarita muka heula totopong da pugu harita meni haridang. Aki teh heran ieu teh. Nakunaon ari Nyai. Aki mah henteu rumas anyaho kana panyatana. Panyatanya datang ka dieu teh Aki mah niat sorangan. Beda haya kaperluan ka Nyai. Penting pisan ieu teh. Da teu penting moal ka dieu atuh. Laras penting pisan abdi geki. Nu mari nuhunne Aki kersa nurumpaheun ka dieu mah. Abdi teh bungah amar watasuta. Cik Nyi Aisyah bari terus nembongkeun surat ka Aki Cakra. Surat naon ieu teh Nyai? Surat gade atawa surat talak ieu teh. Da Aki mah teh butuh nu kieu. Cek Aki Cakra molohok kana eta surat. Kieu Aki abdi sareng biucitna nampi serat. Ari nu ngirimna teh taya Lianti Mansur nu kapungkur dilegleg ku jin mata sewu teh. Abdi cangkaya nah ieu teh leres satana pinte. Margi bili lepat alamat bili aya ngaran bili aya ngaran biucih 2 bisi aya ngaran Mansur anu sami. Tau kituna bade nyungkeun piwuru ke ti Aki nah kumaha tuh ieu teh Aki. Cek Aisyah bari pepeta nyaritana Daria jeung semurusuh yang Mansur nabat aya kajadian kieu. Kumaha ieu teh sanyana cik baca ku hidep suratna. Da panonna Aki mah geus teu pati awas ieu teh. Aksara teh sok geblek jiga sajajar. Cek Aki Cakra mikeun di surat ka Aisyah atuh gap ditampanan. Gelantang dibaca ditarikeun. Ngarakadangkeun ku Aki Cakra. Sanggis tamat surat ditunda dina meja pok Aisyah nyarita. Abdi mah teu pati percaya bisi ieu lain Mansur Aki. Aya wae pikiran teh nya. Cik urang implang teh. Na kagambar atawa moal. Sabab ieu teh kaasup lalakon anu aneh ieu. Aki Cakra ngusap beungeut terus peureum bari tangga saeutik. Renghap narik napas kawasan capek, dada teh nepikeun ka naik turun. Sanggeus sadalila Aki Cakra cenggati pok nyarita. Aki nempo budak ngora anu sarua jeung dedegan Jang Sarip. Manehna keur di perjalanan tumpah geus gede. Jigana maisukan ge nepi ka dieu tah kitu Nyai. Mansur eta teh kitu Aki. Aisyah curinghak jajantungna ratug. Aki henteu wani nyebutkeun ngaranna. Ngan pasti eta budak teh turunan Biuci. Sabab aya tatalibat ini jeung Biuci. Cek Aki Cakra bari nunjuk ka Biuci nu karakbus katepas. Kumaha Aki? Nah nya eta teh anak kuring. Cek Biuci. Muhun biadi genyungkeun kapastian nah eta teh Mansur atawa pisanes nargi bili diriwakna. Kieu Nyai. Mun ki aya nu datang aku ngaran Mansur nya sarta dedegan katut beungeutna jiga Mansur nya tarima we sabab eta teh geus pasti Mansur. Ngan lamun ngaku Mansur tapi beungeutna lain Mansur eta ulah ditarima. Tangtu lain Mansur. Aripangna nyarita kitu soal ngaran bisa bae sarua ngan beungeutna mah moal sarua. Kakitu we lah jawaban ti Aki mah. Apaan pun anak teh geus maot kina bisa balik deui nya. Biucih keukeuh nyangka yen Mansur geus maot. Ulah disebutkeun maot. Da baret oge Nyai teh nyaritakeun kitu. Nyarita sote Mansur dileglegieun. Ali dileg-leg jin teh cantang tu maot bating kumaha. Biuci jeung Aisyah silileret duana geus ampir ngarti kana omongan Aki Cakra. Nyalila lama Aisyah teteg hatena pok nyarita.
upami kitu mah di mana engke aya nu datang sarta ngakukeun Mansur ilikane rupana. Mun sarua jeung Mansur tangtu Mansur da bareto ge Mansur teh can maot kitu panginten nya Aki. Tah bener kitu. Nah bingung-bingung teuing. Alah gunakeun pikiran jeung akal. Mun asup akal tarima atuh kalayan kabungahan. Teu kudu mikiran lain-lain. Pokona maulah cangcaya simpan tang kayakinan serta muji syukur ke Allah anu maha walas. Cek Agi Cakra bari pepeta saeutik ge teh mere ucapan anu pikasusaheun. Nya nuhun ari kitu mah Aki abdi teh reug-reug sareng bunga mugi-mugi we nu bakal datang teh sing mawa kabungahan ulah matak susah kana atos-atos. Taina abdi bade naros Aki aya perjogi naon atuh ka abdi teh Aki. Cek Aisyah marah mai geus teu boga pikiran nu matak sumpeg ieu Nyai. Aki teh keur susah lantaran boga hutang nu kudu buru-buru dibereskeun. Mangkani Nyai ge nyaho sorangan usaha Aki teh bisa ditangtukeun. Sarta panen geus kaliwat gagal. Da kulantaran kitu sesuganane aya sih piwelasna ti Nyai. Aki teh rek nginjem pare 2 kintal mah. Engke dibayar lamun geus panen tangan sakitu tujuan Aki teh Nyai. Oh ngan sakitu mangga ku abdi dipasihan da pare mah seueur kantun milari nu nyandakna ka dieu. Ke urang piwarang ngilo ka barudak. Bi suguhan laki teh atuh pilaku diangurkeun wae tamu teh. Cek Aisyah bari cengkat panuna ngarelet ka Bi Uci. Nya pugu-pogot teuing ngabandungan nu medar perkara Mansur bibi teh. Ke Aki bari nyegikeun heula cai. Cek Bi Uci bari terus ka dapur kitu deui Aisyah malina nepungan pagawena nu keur jongjon digawe. Tek nu salila Bi Uci geus balik deui bari mawa susuguh atuh teu lampik pangasi Aki Cakra teh. Ngaliut bangun nikmat da pugu ti tadi keneh geus halabhab hayang ngaliut. Nyabarang keur jongjon kitu kahareupeun imah aya nu ngagotongan karung eusina pare nu ngahaja keur Aki Cakra. Aisyah teu niat minjemkeun sakitu marek mere bae. Aki pare parantos Pak Sayogi mangga kantun nyanak we ka Corenda. Bili sajalmi mamilarian mobil atuh kan ku abdi dipasihan kanggo ongkos nama. Cek Aisyah, nuhun Nyai. Kene heula ari dinya rek neangan mobilna. Mangga atuh Ki. Harita kene Aki Cakra maksudna rek megat mobil, ari Aisyah nyayagikeun ongkosna. Nu satuluyna Aki Cakra amitan bari mawa pare. Hatena bunga ikhtiar teh hasil kalayan gampang. Kitu deui Aisyah ngarasa bunga lantaran kasusah hatena geus peurai. Kocapkeun isukna Aisyah jeung Bi Uci sakumaha biasa ngajalankeun tugasna. Nu digarawe geus mimiti deui dagangan geus numpuk, nu rek ngidarkeun geus ngajajar. Usaha Aisyah beuki maju langganan teu ngurangan hasil tina usaha beuki loba. Kira-kira pukul 10 ka imah Aisyah aya nu datang hiji lalaki ngorak keneh. Ngajingjing buntalan nu diisi pakaian eta lalaki teh tayalian Iwati Mansur nu geus nepi deui ka Jati Putri. Alhamdulillah geningan geus nepi ka lembur. Tapi mana ari Imah Sari? Nah bener anu ieu kitu. Ceuk Mansur bari ngajanteng di buruan. Manehna rada asa-asa rek asup ka imah teh lantaran geus ganti mata pangling. Imah gedung sigrong gigireunana aya pabrik pun digarawe lobaan. Kareleunana aya imah panggung detik tapi resik, lucu jeung barsih. Eta imah teh imah Bi Uci nu geus dirombak sarta dialus-alus. Barang keur ngajanteng kitu, waktosna wargi sadena tanya kapan? Lebina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian ka 34.
Pemgi cerita Sunda tiasa katampi kalian kebingan atuh lajengna sidibelaan bagian nu ka-35 enjingna waktu susami pemgi urang sadaya tiasa ditepang mungkin deui. Sakali dina mancan sim kuring Madina Mara ngaturkeun nuhun ku karasanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.